Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Siti Najwa Aprilia ti kelas 11 IPS hiji. Ibu guru nu ku simkuring dipihormat, dina kasempatan ieu simkuring bade ngabahas masalah corona atanapi COVID-19. Sadayana tos pada terang ngeunaan COVID-19 ieu. COVID-19 mangrupakeun wabah panyakit anu asalna ti nagara Cina. COVID-19 tiasa nyebar tina batuk atanapi tina bersin. COVID-19 ieu saurna disababkeun ku sato kalong. Ayeuna di Indonesia tos 100.000 leuwih anu kajangkit ku corona ieu. Aya oge dampak anu disababkeun ku ayana wabah penyakit ieu. Anu diantarana nyaeta: kahiji, aktivitas di luar ruangan jadi leuwih dibatasan. Anu kadua, sakola diliburkeun. Anu katilu, seueur parusahaan anu ngeureunkeun pagawena anu matak nyieun kauangan di Indonesia turun pisan. Kunaon pangna pamarentah nepi ngaliburkeun sakola jeung ngabatasan aktivitas anu ngalibatkeun jelema loba? Kusabab pamarentah sieun COVID-19 ieu bisa nyebar leuwih gancang deui. Bahkan ayeuna oge geus loba ngarenggut nyawa manusa di saluruh dunia. Contohna saperti di Indonesia ieu. Ku kaayaan kieu, kumaha pikeun nyegah COVID-19 ieu? Pamarentah geus mere nyaho ka kabeh masarakat di Indonesia ngeunaan protokol kasehatan anu diantarana nyaeta: kahiji, sering cuci tangan nganggo sabun. Anu kadua, mun aya aktivitas di luar anu penting pisan kudu make masker. Tapi lamun teu penting teuing tong kaluar ti imah. Katilu, ngadahar kadaharan anu bergizi. Kaopat, istirahat anu cukup. Kalima, olahraga. Kagenep, moyan unggal isuk-isuk. Hayu masyarakat Indonesia urang merangan ieu COVID-19. Kumaha carana? Ku cara matuhan protokol kasehatan anu geus diterapkeun ku pamarentah. Ngarah COVID-19 ieu tere anggeus. Abdi ngaharep diantara ieu bisa nyadarkeun hate masyarakat anu masih henteu patuh kana peraturan anu geus dijieun ku pamarentah. Sakitu wae biantara nu tiasa ku abdi didugikeun. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.